ucup atuh karunya cucuk. Nah, pasti kumaneh ieu mah. Hantot aja ge grabi. Enggak, karunya. Fitnah dia. Hantot aja. Ya, kan ieu mah. Ya, interpelasi ka dieu jeung aya. Ini parah nih. Rongsok. Kemana ini? Batere bukan rongsok itu. Batere! Bukan rongsok. Batere! Batere! Bukan rongsok tuh. Kemana batere na intinya? Udah. Naon si ucup atuh rusak rongsok we alus pisan alhamdulillah kadu aing baal teh naon Batere! Ini udah ada si kieu halus kuat naon ini ceritain di mana. naon kan Bukan rongsok tuh. eueuh aing berarti dijual ke si Mamat kasia di kumaha mobil aing kunyuk Naon ka aing urang? ibarabas kieu Teu nyaho pokok aing rek nanya deui kunaon ieu. sia kunyuk paling minta ku eta tah Hantu batere na. tadi nage hanteu ke kamari ke Teu nyaho aing udah karek datang tiru tuh nanyakeun rongsok ka batere pan ngageruan. Nanya makan dia geus kieu. Mobil teh atuh sia teh make kanopi kana teu kahujanan pandoyo. karo heueuh aing ngeukeun teh rencana teh erek bener ka teh ku sia Nah adu kumaku aing para ada radu kamari kumaha mah we. babak kieu geus da hadas Cuk. Aisyah. Teu abah nah teu kurang lain nah. Nyaan kehe. Oh, Hantu geus kieu. Sia sok jail ka aing kehe Saya lah. kumaha teh geus kitu. geuleuh kunaon ka si Badoyok si ucup mobil teh ka ku ieu. Meureun sih kan nama si kunyuk. ngider jadi itu leumpang ka dieu nah kumaha. Geus kieu ieu mah kuali dicabakan. Bener kayak sia teh. Bener. Ulah kitu mah Doyok euy, ulah tudah-tuduh. Lain nanyakeun aing pan kamari mah teu kieu kunaon aing mah. Kumaha ya, Cuk? Teu bah urang. Ah, sia tong ngelak, cup. Ah, ieu mah pasti kumaneh. Montong heureuy kana kendaraan kan sia ku aing kepanggil di jeduk ku aing. Oh, sia teh ucup. Da geus dadas tadi na geus kieu. Oh, tong kitu mah Doyok tong tudah-tuduh sia teh. Enggak tok ribut teh. Yeuh, cek aing kanopian, ieu teh gila. Pan aing ge erek tadi nama heueuh. Lebar mobil sia teh. Ucup, siap mobil si Mang Doyok. Cek aing ke lebar kanopian. Kanopian gra. Sia ket pasti ku sia ya nya punya. Hantu batere aing mah. Pasti kumaneh sia pasti. Sia ti kamari aing. Ulah nuduh si ucup atuh karunya cucuk. Nah, pasti kumaneh ieu mah. Hantu saja ge grabi. Doyok henteu cenah. Enggak, karunya. Fitnah dia. Hantu aja. Ya, kan ieu mah. Ya, interpelasi ka dieu jeung aya. Kalah gelut tak goblok. Ai kaget teh. Aing leupas. Kunaon mana Kevin? Hah? Manuk lepas. Ya karunya. Tong ceunik atuh ganteng geus ganteng. Naon ieu? Aya naon aya? Kunaon sia Kevin? Lepas ku saha sia teh? Gantian karunya. Gantian naon ai sia Mang Doyok? Manuk naon Kevin? Cuk naon ai sia? Gantian Mang je karunya sia teh nu budak atuh. Gantian kumaha aing mah ye ngalangkung naros. Pan eta cenah cek si Kevin aku Mang je. Nah, Aya kumaha ieu na ge. Kumaneh naon ai mana? sok gantian. Aing mah tur masa mah Doyok. Pengamun naik asli teh masa. Ku bener sia si aing teh. Gantian mah. Teh teh baraha tuh sih teh. Sabaraha cenah sing bener sia ulah bohong geura. Kata aing 100. Kolom jadi balik yang ketumbuhan. Penggantian geus ulah bohong tah. Sok. Gas balik.
Dia diharapkan cuma doyok dia mah. Aing nanya ke sini mewek. Kagak dikain. Halo atuh sia teh. Sia anu neuleuh lain aing nu neuleuh. Pan aing keur nelpon balanja tah. Tuh. Neuleuh aing nu beunang yeuh. Siap ya. Ah yeuh. Tadi aing tes balanja tah sia teh tah. Ai balanja kieu sia teh tah. Aing Power pensil. Rek dah. moal aya di batur mah tah. Murah ieu mah aing kan sabaraha tah. Sabaraha rupa tah. 825 yeuh. Heuh cek aing murah ieu mah. Ya rek dagang yeuh. Pakeun dagang segala. Kabeh dipake. Dipake ku aing kabeh. Aing sok ka dieu we balanja mah. Mana yang naon ka dieu? Boga duit gitu. Bisa nganjuk. Nganjuk ke het. Meser lain nganjuk. Ayo Pak. Tak bisa mengerti. Ah, aji kayak wadah yang kuy. Ah, orang kamar ada ayam nak. Aku nyebut euy. Anjir si Buri ku aing beunang sia teh kehet. Aduh ngajual hayam si Paisa tah aing ngogok aing. Ah, gaswati mau dek tadi euy. Gaswati mau ipalau. Ayo. Gaswati mau gaswati. Aing untung aman. Tadi aing mun kapanggil kumang doyok, pencet aing kumang doyok tuh. Aman, aing selamat oke alhamdulillah. Kemarin aing menjual hayam si Paisal anakna aduh. Tuh. Mulai na euy. Alhamdulillah. Tunggu. Ai kitu sia-sieun ku doyok. Lah, asian mah hanteun, asian naon atuh teu awak gede eta mah. Kawani eung deui gua. Nah maneh pedah naon sieun ku Mang Doyok? Kan aing menjual ayam si Isa anakna nu anakna. Dijualna ka saha ket? Omang doyok nang aing dijual da 100.000 da melek pek doyok emang gitu aja lah. Disulat bisa aing minta 200 gen hampir 100.000. Tapi teh sieun sia ku Mang Doyokna. Lah, Mang doyok awak pek gede. Oh kawani ieu jabros. Nah atuh sia mah hayam si Paisal dijual deui. Oh kapan anja apa tuh kesuan tanya lain ayam si Paisa. Saya mengarana tuh nama pakai korong. Hayam Paisa, pakai korong. Kan gua ini mau dibawa ayam Paisa mah. Aing ngajualna ka saha sia, Buri? Emang doyok. Anjay. Emang doyok ini. Iya wani-wani kayak ngejual hayam si Paisa ka aing dia ngajualna teh. Iya, bang pura-pura maaf. Aing pemangnya eta mah. Sudah aing si Paisa ayam mah. Sia gitu.